Para mitra kaum dang, wilujeng tepanggang serang acara matu dongeng enteng pangbeberatma. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung judulan neangan Bapa Karya Kileutsa. Para mitra kaum dang, harita keneh bani jeung satar lalumpat muru Buldani. Maksud darek binasa Buldani tina wahing ku jengkel-jengkelna. Sedeng kini saerah ditungguan ku Suhama. Tapi matakan jelu baranggok nyampak Buldani geus ngababatang jadi banusan. Nang karak baeud henteu nyawaan bani jeung satar silih reret. Ting ngarti kana eta kajadian mimiti nama bani curiga buah-buah dibinasa tadi ku satar. Tar, manis dipayahan? Bani sumpah kan tuh mayahan kulimat? Siapa enak tuh Hatur nuhun masih di Mix Vlog Channel. Tatu ada wante. Bani jeung satar dongko. Ing ragamang kana layon Buldani barang diteges-teges. Dina bibir ngalai getih kentel pangangguran diheulaikeun sungutna. Bre aya daging kira-kira segede inung leungeun. Ku bani dicuer dikaluarkeun si horeng tungtung leta. Astagfirullahaladzim. Ege leta sorangan meureun. Eganya si Buldani ceuk bani bari kokodeun. Ayeuna mah kaharti Buldani maehan maneh bakat kutu kuat nahan wirang jeung taya harapan kana salamet. Jeung tibatan dipaehan ku musuh leuwih hade maehan maneh. Daongkona jan teu dipaehan ku bani atawa satarge pasti bakal diala nyawa ku pihak Ki Buranil. Sabab geus kitu bisi ngucah ngaceh Rusia Ki Buranil. Geus puguh kitu mah kumaha teuing ya kitu kahayang meureun. Ayeuna mending urang nulungan nyerah we atuh watir. Jiwa tuh engke geus kapanggih nyariati. Geus bisa nulungan nyerah urang ngurus layon si Buldani. Nya bener kitu lah. Sepurit ongkohnya cek satar bari cengkar. Terus duanana maruru deui ka hareupeun lawang nu geus burak bari. Nyi saerah nu keur digugulung ku Suhama bari teu bisa nulungan barang gok Suhama langsung tumanya. Maha Kang, si Buldani maehan maneh ngegewe tanah sorangan. Keun bae lah manehna mah geus ngahukuman diri pribadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang nepi ka kitu nanya. Keun bae lah. Ulah mikiran si Buldani jangan mah urang mikirkeun ieu teh we kumaha nulungan cilaka. Yang ge kumaha nya Aryati? Ceuk bani. Aya. Mohon Kang teu pupugo batlat poho kaweur abdi teh. Tenang we jang yuk urang jero. Urang teh nya Aryati. Aya eueuhnya bani nangtung ngajak ka jero guha. Si Mas Padaka bisa dibuang kawan tu licik pisan si Buldani teh. Satar nyelingan bisa aya deui culanon. Pitapak anu bakal ngabahayakeun ka dirina. Wah geus kojor si Buldani ge. Bani jeung Suhama asup ka jero guha nu pantona geus ajur. Hari ini saera ditungguan ku satar. Tapi bari tetep waspada bisa aya itu ieu nu ngabahayakeun. Kacatur nu asup ka jero tetela aman teu aya naon-naon. Teu aya nu matak bahaya. Suhama rarat-reret kitu deui bani. Ari ret ka pojok aya nu diuk dina bangku nyarane kana pihang kaciri tak-takna bungkul. Terus atuh bani nunjuk. Cika-cika Suhama teu kebat nyaritana. Gagancangan mulu kanu ditunjuk ana breh teh salah. Memang bener adina Nyi Aryati teh. Yati? Teu kuda naon Yati? Suhama teh sirikna ngarontok bakat ku atok. Adina kapanggih deui sarta adina kaayaan salamet pukur di borogon bungkul. Teu bisa nemalan Nyi Aryati da bahamna dicocokan ku lama kleungeun ditalikun di hiji klinjeng tihang. Ieu Nyi Aryati teh jang? Mohon ka ieu pun adi Kang, tema Suhama. Tenang atuh ari geus kieu mah. Sok heuretan talina. Kade sing hati-hati bising salah ngeureut.
Bani ngasongkeun peso balati usuhama di tampanan. Dek talina di keretan. Ari Bani ngalaan lamak nu dipake nyocokan bahamni Ariati. Rong hatena ngemprong amakan belang belas. Bang belas cipanon merebai bijil. Kagagas bunga apa campur jeung sedih. Bunga na aya nulungan sarta lancetna pribadi nu datang. Ari sedihna betepung dina kaayaan kitu. Jat tepuna naonnya? Kang selamat Uhun ngasumping temani Aryan. Bari ngarangkul kalancekna katenyo bangun lulus. Sababeak tanaga urang dahar jeung ti kamari dikere ku Buldan. Syukur alhamdulillah roban bila wela ka hidup teh. Allah nam tayuman keneh Allah menyelamatkeun hidup. Saha ieu teh Kang? Yariatin duka Bani wahita ke nyaringih bunga. Sabab gesasi nulungan katumaraan. Ete Kang Bani saderek Nyi Sairah nulungan urang teh. Ayeuna kacilakaan Nyi Sairah teh ceuk Suhama lumareuda. Nuhun nepangkeun atuh abdi Kang Bani. Sami-sami Nyai nuhun urang tiasa patepanggi na kaayaan salamet. Jurang biji lainna mah ieu tempat sabab boga kene urusan nu cilaka kudu ditulungan. Cek Ban. Mangga Kang Bani, ya tukang Suhama. Yuk. Jung Nyi Ariati nangtung ngadadak jadi jagyan. Perbawa tina kabunga hate sabab geus bebas tina bang baluh cengkreman Buldan. Barang keluar tigu haret kanu ngagoler teu empes-empes. Nyi Ariati poho kana tata krama tina wahing kusono ka Nyi Sairah jeung greuwas nenyo nu ngarempreng. Gabrug ngarontok bari ngagero. Teteh, kunaon teteh? Cenah, tuluy Nyi Sairah digulang gaper. Bani jeung satara katut Suhama rada reuwas, watir kanu cilaka bisi nu tatu kagang. Jak, sing tenang ya kawatos kami kedamang. Bisi kadupak tatuna, kekelanan sing tenang enggak. Tuh, Kang, kunaon teteh atuh Kang? Naon? Cilaka kabetrik panto. Waktu ngadobrak ieu panto. Sabab naranjeunna nu sanggup nu sejen mah najan lalaki gehengker kanagan. Laras Nyai agam sorangan teu kuat rumasa dina ilmu mah aya di dasana punyeera. Bani nanyakeun kana omongan Suhama. Teu teuing si teteh. Kumaha teu nulunganana Kang? Teuing akang ge bingung. Barang keur pahulang-hulang kitu Nyi Sairah usih lalaunan. Sirahna malik nu ngariung curingha atuh nenyo nu cilaka usik. Harita teh gede pangharepan tah geuning tos emut meureun ceuk Bani. Brak deku gijireun Nyi Sairah malah sarere ge ngariung tapi ukur nenyokeun teu aya nu bisa nulungan. Rai panon Nyi Sairah beuntak renghap narik napas jero. Tuluy sirahna cengkat hayang hudang maksudna mah kawas teu sadar. Yen sukuna tatu ari usik ceuit bari ngalengak. Lak dinang karap nan untung kasangkeh ku Suhama kuno. Tenang Nyai, tenang. Ulah waka obah cicing heula. Ceuk Suhama belana. Hatur nuhun masih di Mix Vlog Channel. Budi. Kemana sih Budani ayeuna? Ari jenatna Nyai. Ahaduani mayan si Budani. Nyi Sairah bangun reuwas. Teu panuju mun Buldani aya nu maehan. Ulah reuwas-reuwas ulah gugu. Si Buldani teu aya nu maehan ngan manehna nekat tega kana diri. Wani nyilakakeun awak sorangan ceuk kasarna mah maehan maneh. Nyi Sairah ngahuleng asa teu percaya. Amakan kerep dada tulu naik lila-lila ngucapkeun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nu ngariung jempe nunggu komando. Ari kitu onaman maka ajeun asal ulah salah di urang. Sabab urang mah ulah gana-gana gampang kumawani metik pati dengan. Ulah ngapurah kana nyawa manusia. Sabeda deui jeung nyawa hayang. Ngajan manehna jahat oge ulah kumawani maehan. Fana komo da geus teu bisa ngalakan. Eta bika ilwan tu Nyai rupina wae manehna teh ngarasa wirang. Jeung teu harapan kana selamat mawi tega kana diri kitu teh Nyai.
Ya kan wae, tapi kumaha ieu kuring supaya nyeri ieu sama patine pan. Isairah nalengis kuy muringis nahan kanyeri. Sabiar sudah hariwang. Akang jeung adi-adi bakal bumera. Nanyuhunkeun tiwuluh keulana kedah kumaha ayeuna. Teu nyariati parantos kapenak salamet teu kirang sawios-wios. Man bade wangsul teh teu tenang, margi aya layon luhuseun ari waktos menuju ka burit cek ban. Minta putusan ti pamimpin. Dari jati geus salametna. Bagea nyanyi katuluhun teteh. Nyariati manggut bari carinakna. Terima kieu kambani. Memeh mulang ngayon buldani kuburkeun heula. Wayahna capek oge da kumaha atuh kaayaan batan sakieu. Atuh saja bati kitu samemeh mulang. Imasi buldani pariksa heula. Barang nu matakna bahayakeun piceun atawa ruang sakalian. Mun geus beres kuring bawa balik ke dieu tapi Nyi Sairah bingung. Balik ka mana da ka Cisurup geus teu boga dulur anu lanes. Balik ka imah akhirna rek murusaha da puguh geus nu neulis teu sanak teu kadang pahatulalis taya barayan. Kaayaan kitu kahartieun ku Suhama gancang nempas. Nyai ulah keung ulah sieun, ulah salempang ulah hariwang geus teu kedah segalemutan. Yu ayeuna mah urang langsung ka Ciboros. Darah Kang Bani jeung Kang Satar ge udah ka mana-mana deui mending ge urang diung mungpurung di lembur abdi malaur lega teh aya batur. Ulah sieun teu manggih dahar, abdi mah lain sombong. Tare 5 leuit macan kadahar, sawah hektaran teu kagarap, kebon jeung ingon-ingon teu aya nu ngurus. Mun akang kersah yu urang babetah di ditu, abdi moal disaha-saha rek diaku dulu rupet ku himis. Kitu deui Nyi Erah ulah teu kersa, yu urang ka ditu jeung akang. Abdi mah satuju pisan teteh. Nyariati hideng Maira. Atuh punggurir moboh manggih gorowong nugara cadas. Ungah nu taya papadana ngadenge kitu mah Nyi Sairah nepi ka medal Cimata. Cimata kabungah ngadenge pengakuan ti Suhama anu sakitu ikhlasna, cilik putih celak herang. Kak Suhama moal kaabotan kaiduan ku abdi. Suka lillahi ta'ala, ikhlas lahir batin. Mangga teh teuing malah mabungah nu aya upami kersa ngiring ka Ciboros, komo upami sadayana mah Kang Bani jeung Kang Satar. Kumaha ari kitu Kang Bani? Nyi Sairah ngareret ka Bani tuluy ngareret ka Satar, akang mah buntut we lah kumaha hulu. Niatna ge sejaurun kumaha ulah ka Nyai. Sakumaha saur ka aki almarhum, mangga sejang iringan komo ada apa mangangkeun ti Jang Suhama mah nuhun pisan. Kitu geuning mangga Kang Suhama abdi ngiringan. Mohon atuh ari kitu mah. Ayeuna mangga teraskeun badanten bade naon heula nu dipidamel. Ceuk Suhama kawas nantang tugas. Salajengnya manyangakeun ka Kang Bani. Nya urang bagi tugas we akang jeung si Ujang ulah rasa mahir. Akang nu ngali kuburna Ujang nu ulah sarana nu ngartos kana tata cara sawiya sederhana we da balurat. Ari Satar jeung Aryati ngadamel tanu para mitra keur ngagotong Nyi Sairah harita teh. Dibagi tugas ku Bani, malah mah para mitra geus kitu maprak migawe tugas sewang-sewangan. Bani jeung Suhama muluk kana layon rek dikurang sabisa-bisa. Kuduaan sabab mun diantep kitu nawaluratkeun. Ari Satar ngagedig harita teh mulurungkun awi jeung ngawagu. Geus apal kana kaayaan di wewengkon eta da urut anak buah Buldani. Satulina digawe nyieun tanu dibantuan ku Aryati. Nyi Sairah ngalempreh bari ngararasakeun kanyeri ngan ayeuna mah teu ngagoler. Nyarane kana dah kana tangka dahu bari nyaksian anu nyieun tan. Ha 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 ha.
Para mitra kaum dang, panon poe geus suruk angin leutik na hilibir ngulin keundang daunan. Aroyag pating arulang siga nu ngagupayan. Sora nu kakadekan dokdak dipilih ku sora manuk dialokan ku sora lonok disengakan ku tongeret kawasil ngajujulung balik. Akhirna wanci sareupna pagawean rengse. Tanu anggeus nguburkeun budani rengse geus kitu mah teu loba catur deui. Di saerah didiukeun dina tanu suku nu nyeri dibengker ku lamak tuluy digotong ku bani jeung satar. Bralempang nyariati nuturkeun nu ngagotong tang tukangna Suhama. Ngawal adina bisi mopo di jalan kawantu awakna teu pati jagjag. Bari leumpang galecok ngobrol silih kuar pangalaman. Najan bari jeung tatu di saerah ngarasa bagja lantaran tugasna rengse. Wuldani benang tepi katiwasna, nyariati kapamih bari salamet sajabati kitu bet asa aya panyalindungan. Suhama bet ikhlas turido ngaku ka manehna. Era namana taku tapi dipikir-pikir aya benerna. Da muru kamana atuh keboga buru-buru. Hatur nuhun masih di Mick Vlog Channel. Tadi catur di jalana para mitra urang cokot gancang na bae. Aya paribasa jauh teburung cunuk angang teburung datang. Jika wanci sareureul budak di saerah sabatur-batur tepi kalemur Ciboros. Ayan sepi jempling nu kadenge ukur soragaan jeung jangkrik. Sakapeung kadenge anjing ngagogog atawa simet jagung disada dina tangka nangka. Badan ngaliwat kahareupeun garduh cileung aya nu luncat megatan jalan. Mangkaning remeng-remeng teu pati silih puguh bani ngarengkog satara teu nyahoeun jitu kada ti tukang. Ampiru eti jongklo mun labuh teh bakal ripuh ni saerah nu digotong. Aduh. Raon orang tu bebeja, satar gegelenem tenang dahar ayeuna mugatan jalan euy, temal ban. Saya ceuing, ponaon eta? Ceuk nu megah. Oreng rona nu geus meungeun mapagahan. Lantaran lemur Ciboros werit bae disaprak Aryati leungit. Juru tulis jeung kulis ngeprak wadia balad pikeun ngajaga keamanan lingkungan, rona dihangkeutkeun. Laki itu mariksa teh tu baraya, umamun cilaka dewe teh keur berat ngagotong ugering teh. Bani kalaku kurutus amekeun. Rona ge keuleun boga rasa teu diajenan hauk nyentak. Jawab pertanyaan lewek sia. Dikira heureuy nya teh. Dines deuleu. Saboy lemur warit sia, kami tugas ku tinggi. Kudu taliti jeung hati-hati nanya kan ngaliwat. Oh tapi nanya nu bener we wondong gitu atuh put bani kalabuki keuheuh. Sugan kurit cabuk sia manusia teh. Rona beuki nafsu. Serong kahareup dua lengkah teu kanyahoan leungeun onyok ka bani nu keur ngagotong keneh tanu. Tapi bani teu cileureun jampal suku katuhu nyamar mamatisna. Seap. Rona dongko bari nyakelan jimat. Sabab ditajong serta karena malah pinawahing ku nyeri langsung namru koposoda. Kembani nakatuluasan teuing dikuahakeun Kang. Ni saerah reuwas nenyo nu begerung. Ditajong we tuman basona nyai. Man kos ka bangsa teh nya teh kembal bani. Tuluy ngalengkah deui bareng jeung satar nu geus cangkeun hayang geura eureun. Tong di warung majulah cek satar. Barang cacap omongan satar cileng-cileng lain luncat megatan jalan. Mung hanya kal waktosna sehep.